tis-tisan. Tis molak. Karena orang-orang itu ya. Iya, tis orai teh. Orai berubas. Tis. Hei. Akhir usaha mah. Sahanaon we? Cek batur hese usaha mah bari ya. Sahanaon. Daek tengah ganti genteng. Nah. Hah? Bo ngaganti genteng kumaha itu ya. Usaha halodo ya. Mereka panasan euy. Genteng turunkeun ente napo. Jadi poe. Jadi poe, kan mempoek ayo di poe. Oh, baru tak usaha mah nya. Ganti pagar cek batur hese usaha teh. Arek cek urang ka dina budak morak mah budak. Buka toko usaha mah. Toko naon tah? Di situ boga modal, kurang modalan. Toko naon? Hah? Ya toko naon? Kok harus mereka buka toko kacau tinggi. Contohnya Di situ modal. Cek urang aya modal mah. Aya limis ya. Itu bisa buka toko mah. Bongkar toh. Buka toko. Buka toko. Karep Pembantu. rampung deui. ngarap. Salah kan? Ngarap buka toko. Bingung kumaha cuma ngono gitu. Mending kan ngamur ah. Geuna urang teh kudu bangga lah. Ngamur euy. 40.000 bangga teh. Udah mau gitu nah. Aku bangga aku ngamur. Coba di ngambil we. Sare berapa nya? Nah, ngarokok meunah keneh eureun cek mah gitu teh ya. Ayo bari udari darum pentepuh harareung apa teh. Mending keneh eureun ngarokok. Ya. Bejaan batur mending keneh eureun ngarokok gitu. Bener lempangan Mata ngarokok aja nih karaba. Karaba mah dia bisa eureun sakaligus tukang ngarokok tuh karaba. Ente teh percaya? Untuk Sok coba anda nyot ulah. Ieu. Ku herbal mah. Kalau mun geus ngeulun eureun dibalikeun nyotna bakar eureun sakali. Daripada teparu ya. Ang mending tebak-tebakan urang lah. Geus nyaho syukur ieu mah. lain Maneh? nyaho jempe lain. Maneh sok ngaji, sok salat. Nyaho teh anu pantes dibaan pae. Eta mah geus nyaho pinter. Tapi maneh sok ngaji ya. naon coba mah. Sok salat. Heeh. Heeh. Naon anu pantes dibaan pae. Naon sok. Naon coba. Naon ieu? Anu Lalu mah. anu pantes dibaan pae. Bibit. Pantes teh dijingjing baan pae. Coba jelema pantes teh dijingjing di baan pae. Tapi Pae lain maot. lain baan pae. Kan kene mana ngomongnya. Nah, air nanya betul naon pantes baan pae. Bibit gitu we. Bener kakek. Lain nama lain nama. Lain pantes baan pae oh bibit. Dijingjing baheula mah konsep make gebok kalian make gebok. Pantes teh. Coba jelema make gebok di dieu. Ayo. Aya kene ya. Sok ngaji, sok sholat. Nah, sok sholat, sok ngaji. Lain bibit deui. Lain, di bareto maneh sok ngaji, sok sholat. Menang naon? Bisa kan jawab. Kembasa kena jawabkeun. Bareto sok haji sok salat menang naon. Urang mangadu eta wae situ urang kita. Sugana bisi anu Menang menang. ilmu. Maneh menang naon? Sok ngaji, sok sholat. Menang naon di bareto ye. Ieu penting lah ieu. Ini kira. Ayo, Kira. Kecoh ya. Bener. Nang sampai. Lalu per. Lalu lah. Sok ngaji, sok sholat, menang wudu.
Iya. Lamun teu uduk mah teu meunang. Salat teu kudu berarti Teu saya. meunang. Teu berarti salat nanti ibaratna teu meunang uduk we. Tadi mawa ayeuna meunang kapna deui. Ayeuna bagi pasti geus nyaroho lah. Ieu ujang barudak dimakan-makan. Mana sok mah mending ngising kira naonna? Oh, Mana? Mana? Draw. Tidak bawa nanti. Heeh. Tangke dia lamun apa mending ngising. Tidak jauhan. Pasti lama opat banget mah. Kayak kuning. Kieu mana tidak bawa mereka. ya udah mau ada aduh. Kadek ke mah. Ya. Nah, kan udah pinu. Nah. Mengganti itu tidak mau. Jadi gimana tuh mau mending ngising tidak bawa. Mungkin ada mati kejauhan. Jauhan, ya balik tanahnya. Dina garang ke mah. Tidak kalah kan. Sudah dina poon. Nah, bedaan betul. Aya kan arek di mah ya. Bener, gas. Ayeuna teh nasa satoan ya. Sato naon anu memeh kaciri awak, teh kaciri kanyut lah we heula. Sato naon lah. Jadi kan memeh awak teh jojo kadele teh kanyut lah we. Ngobrol kanyutnya. Tongo. Bener. Tawanya. Jadi tongo analitik. Jadi memeh kaciri tongo teh kanyut heula. Kanyut teh tongo berarti. Tebak. Berarti lamun tetap tidak bujur dong. Bujur. Langkah. Kalian dia Rek bener hiji. Pasti lah mana nyarohnya aya kene. Sato naon anu modoana hulu. Daharna hulu.